Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Hilya Aska Nurdiana di kelas 10 kuliner 2. Bapak Ilham Kamaluddin Sumantri SS. Terjemahannya eta proses mindahkeun hiji amanat atawa eusi tina hiji basa kana basa sasaran kalawan ngungkap manajeun gaya basa. Istilah sejenna disebut alih basa. Kanggo ngagampangkeun urang sangkan ngartos kana maksad tujuan tina kalimat cariosan atanapi buku anu teu ngartos bahasana. Diajar sareng jalma anu tiasa nyarios basa Sunda jeung aktif ngagunakeun basa Sunda. Sabab jarang dianggo dina paguneman sadidinten sareng aya seueur basa anu benten dina ngagunakeunana. Kawih nyaeta rakitan basa anu ditulis ku para bujangga atawa seniman sarta miboga birama anu ajeg atawa angger. Kakawihan nyaeta dihaleuwangkeunana dina kaulinan barudak. Sok disebut oge kawih kaulinan atawa kawih barudak. Cing ciripit tulang bajing kacapit ku bulu pare seseukeutna jol padalang mawa wayang jrek nong. Tembang nyaeta henteu kauger ku wiletan jeung ketukan.